dina Facebook ge eueuh beritana eta budak. Da online gede aya mohon. Dua poe kamari mah ama ge geus kungsi nempo dina Facebook teh nulis status. Da budak ayeuna mah modern. Ya tepugoh mohon. Hubungan ka ditu ka ditu teu kudu make ngalewatan kabel. Facebook HP. terus. Ayeuna mah geus zaman ayeuna mah HP Android. Gitu. Canggih baheula mah nelpon teh pangbeungharna jelema teh anu boga HP nu aya anteneun teh geuning. Ya. Telepon tetenya. Ayeuna mah budak yang geus nyarekel HP, nyarekel tablet, nyarekel kapsul, nyarekel obat. Kumaha aya? Wayahna bantuan kasep sabab rada goreng gawe antarana urang Batara. Ieu teh bakal aya ganjelan, bakal aya mamala nu teu hade. Gitu mohon. Diestokeun mangga yang Kakang Samba nu teu aya bade dipilarian ku putra Antareja. Tah, kitu atuh. Gitu atuh mohon. Keun atuh jeung emang lo. Ye, mangga paman. Hayang emang muncul kamu ka bumi. Moal era diiluan ku emang. Ye. Mangga teh teuing bagja we nu aya. Mangga kulana bade ngiring we jeung si Alo ka bumi. Sakantenan bade neangan awewe sugana nu kersaeun ka putra. Wah. Bade bukan penting awewe teh. Tah kitu kasep kitu. Mudah-mudahan we dina enggoning milarian Samba nu teu aya teh sing nepi ka panggih. Sing nepi ka pendak atuh mohon. Mangga eyang mangga. Kakulon, kawetan, kakidul, kakaler, sing nepi ka panggih. Mangga kulan diestokeun. Tah kitu sok. Kinten-kintenna iraha putra kedalu mampa eyang. Ari numutkeun waktu nu hade mah ayeuna. Ayeuna atuh sae mah mohon. Hade pisan keur ninggang sabdana pandita. Tah kitu. Sae atuh eyang, sae. Bade ayeuna we. Heueuh, pek. Pangdoa eyang aya di sagigireun hidup sarerea. Sing hasil memang kudu kitu ngaranna jeung dulur mah. Mun jauh silih tepungan, mun anggang silih teang, gering silih ubaran, lamun dibagi warisan mah kudu silih kadek. Wah. Sarakah kalau gitu ngaranna. Salah teman. Tah kitu kasep. Buktikeun dina gawe kanyaah kadeudeuh antara hidup dulur jeung barayana. Leres eyang sae rupina bade ayeuna pisan. Pek didoakeun ku eyang sing salamet. Mangga rampung daud tutas pangandika Hamid kaula nu nama. Sok mangga los ka dina kasep. Kaula nun ama peng ade sing hasil kasep sing hati-hati di jalan mangga nyuhun kedua restuna teh yang panjenengan. Pek sing nepi ka panggih anjeun nyangan dulur teh mangga kalau boga anak incu gararaga.
Didoakeun sing salamet hidup. Keur bebersih tetenya. Wilujeng wengi kasadayana. Tuh wilujeng wengi pun kasadayana. Wilujeng patepung rawo pamprok jonghok. Patepang wajahnya. Patepang wajah sareng ti rombongan putri Kentraloka. Anu alamatna teu jauh jeung desa Kelari. Tebih pisan ya. Urang teh sasatna keur ngahibur ieu teh nya. Oh ngahibur ka Bapak Usuk sakuliah. Ngahibur di Pangrasa Saebul Hajat Bapak Usuk miwah ibu. Mohon daras. Nyaeta dina laraga walimatur aurus. Aa engko sareng duh teteh naonna can di pasyanterang euy. Oh sareng teh Aan anu persis gelisna teh kos euis. Bade jauh atuh bedana ge ah. Ari teh Aan mah karak ayeuna meureun nya kagungan jodona. Mohon. Ari euis mah panyesaan batur. Heuh teh. Pasesaan saha nenek? Keke eureun heula sakedap ah. Duh, baragja tiasa ngahibur di dieu nya. Mohon daras. Titipar Kondang Jaya. Sumohon. Bungah pisan. Mani boga pisan atuh mohon. Sabenerna mah neneng teh geus embung milu jeung rombongan ieu teh lah. Ulah aya kitu kunaon nenek? Geus warga neneng mah. Nya kulantaran dipaksa mah nya milu we. Wah. Neneng mah geus embung nempo jeung komo neneng mah geus embung tu amprok jeung nu ngagoong. Uluh, deui. Bisa bala pepotongan teh nenek. Popotongan neneng eta teh. Deui. Matakan geus embung. Neneng mah geus bosan nempo naga hayang neangan borondong. Aduh. Hayang neangan borondong muda. Syur jika nama ditipar mah nya. Syur atuh neng mohon. Mangga anu kersak hoyong ka panyesaan. Wah. Neneng teh sabenerna mah yeuh geus embung diajak ngarujuk deui teh. Uluh kusaha neneng? Eta ku tukang goong. Uluh ku tukang goong. Harita teh neneng teh diajak ngarujuk. Uluh eta teh. Diajak balikan deui celebek-celebek cenah. CLBK. Uluh kumaha kuat kitu nya. Cinta lama bersemi kembali. Waluh. Majarkeun teh cenah hayang balikan deui jeung neneng. Majar tehnya. Neneng bade angkat ka pasar nyegat. Nyegat eta teh nya. Neneng bade angkat ka pasar Kosambi teh nyegat di Misran. Mohon. Nyegat. Aduh. Mama Uluh kitu nya. Daek henteu balikan deui jeung papa. Mani papanya. Amit. Meni hayang utah ngadengena oge. Mani seueul atuh. Teu sudi teuing balikan jeung manehna. Jore gembolnya. Hayang ongkek barina teh. Dan neneng mengarana embung diajak balikan teh embung, diajak ngarujuk. Geus goreng gawena aja mana neng. Manehna teh maksa. Maksa kan neneng hayang ieu, marukana neneng teh geus teu bisa nanaon padahal neneng teh geus guguru silat. Aduh atuh teh. Maksa manehna teh. Sok, Mama.
Pokna teh lamun mama embung diajak balikan deui belatik nyamber mama. Aduh, mana kuat gitu nya. Marang sana neneng teh sieun meureun kanu kitu. Subhan. Barang belatik arek di kaneneng teh ku neneng ditahan. Ditahan ya neng. Plus. Ngalawan keneh wae mah. Ah. Ah. Sabuat neneng meleng. Bade ngiringan kaum ibu teh ditaros ku ibu-ibu. Kumaha? Aduh, eta bade ka mana ibu wakil tuh. Tuh. Kuat raos ka kuping nage ku Kuat neneng. raos satu ka kupingna oge pohon. Nya. Komo lamun boga salaki ka bapak lurah. Wah, mimpi ngangkat wae nya. Beuki mantep we. Bade angkat teh sareng ibu-ibu teh ditaros. Bade ka mana ibu lurah tuh. Tuh. Sae kana hate teh. Ngangkat derajat panjenengnya. Coba komo lamun ka bapak camat. Tuh kumaha ka Pak Camat teh? Bade ka mana ibu camat tuh. Raos kanu cepil oge. Ieu mah kawin ka tukang guung. Bade angkat ka pasar teh ditaros ku ibu-ibu. Bari lempang. Deui. Bade ka mana ibu goong. Wah. Mana kuat camplang. Leutik, penghargaan teh leutik. Nya leutik pisan teh mah. Teu ngangkat pisan. Ya moal bisa ngangkat-angkat derajat pisan teh mana? Ayeuna mah emang nage dipikir-pikir teh boga salaki mah mending ka aki-aki. Bener. Buktikeun sok. Kemun aki-akina beunghar mah nya neng nya. Budak ngora mah digawena kuat gujubrak-gecibrek. Kuat ngegecek we budak ngora mah. Aduh. Gecek-gecek. 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 Leutik penghasilanana. Ya, Teu kaletak-letak acan. Ka aki-aki mah digawena pan aki-aki mah empes kepluk bari ngudud emples penghasilanana gede tah Kemun lega sawah namanya neng nya. da dan neneng mah panyesaan geus karauka pangku ku neneng yang menghimbau we ke para gadis-gadis, ke para pemudi tong hayang ayeuna mah kawin ngora-ngora ka alaman ku neneng. Kawin ngora-ngora teh umur 8 tahun neneng mah geus jebol. Wah. Neneng mah ningali eta teh geus sesebred we neneng mah. Amun cara ayeuna mah meureun di film mah wanita pinggir jalan. Heeh. Asal ulah berita saya RW neng. Neneng mah tong kaalaman geus karauka pangku amit-amit. Ajubillah ya. Neneng mah caritana geus babaraha kali ganti neneng mah. Mana geus bosan deui. Geus bosen deui. Marukanana neneng teh di dieu teh geus teu diarah ku masyarakat teh. Disebutna ge geus sampah masyarakat. Kaeta teh. Lamun aya ibu-ibu teh lamun ngaraliwat gitu ka neneng. Mending geus teu ngeunah didenge we ta ibu-ibu. Dasar ibu-ibu. Nyariosna oge cenah tu tempo. Bu-ibu, tempo tu si hamur kanyut. Mending nyeri kana hate neneng teh. Kuat nyelekit nya. Kuat nyelekit. Hiji bangsa neneng teh apanan kanyerian di Indonesia neneng teh daftar we jadi TKW. Eta teh. Ka Saudi. Beradu nasib di ditu. Sugana kapanggih nya neng nya. Da sial, emang neneng mah sial. Kemana-mana ke sial wae nya neng. Apes neneng mah di Apes negara terus. batur, sanajan di negara batur eta teh. Boga dunungan teh jangkung gede. Eta teh. Orang Arab teh ya atuh dadana ge buluan. Luar biasa, Bang. Heeh. Hiji mangsa neneng teh apan bebersih di bumi teh di teras. Ngepel biasana. Ari sugan teh dunungan teh geus arangkat sadaya padama. Padahal Ka kantorna masing-masing. Dan neneng mah biasa di Indonesia panas di ditu mah da kudu make cadar. pakai cadar wae nya neng. Kudu make tiung neneng teh Pak
asa maneh dunungan bubuka we neneng teh make setrit doang. Aduh, eta teh. Harita keur sasapu neneng keur ngelapan kaca. Oh, kumaha? Ai sugan teh geus arangkat kabeh dunungan. Ari pek teh dunungan lalaki eta can mangkat. Aduh. Barang neneng keur kita jogablok we kana tonggong. Aduh. Oh, gabruk ya Neneng kukusekan da embung neneng mah geus kabia geus embung magih-magih deui nu kitu patut. Eta mah dan neneng sabaraha gedena tanaga neneng di pangku eta ka kamar ku jelema jangkung gede. Bu ilah. Dan neneng arek gogorowokan kada di negara batur mulai nu ngartieun. Hanya puguh gitu. Tah, neneng disutungkeun ka kamar dibekam neneng teh. Dibekam dananya. Dibekam dan neneng berontak dan neneng hayang leupas embung ka ulang deui. Neneng arek gogorowokan da di negara batur mulai nu ngadenge. Moal anu nulungan kana oge. Hitung-hitung flashback we diantep dangeuna. Wah. Aduh. Hampura ayeuna mah ukur gogonyakan. Atuh puguh mohon. Ulah jadi pangejekan mudah-mudahan orang dia kahibur. Mohon daras. Kusim abdi ti Putri Gentraloka Sapara Kanca. Mohon gitu. Apunten bila kelepatan mangga neneng bade neraskeun padamelan deui ah. Mohon bangga Ayo bangga. Urang neraskeun deui padamelan. Urang loloh heula welo di dieu. Mangga kulan pamong. Kang di bumi